Aku lagi bangun. Ayolah memakai baju karunya ya. Karunya aja. Kudu makan oleh. Jin setan kang tak utusi. Dadyo sebarang. Mampus ya. Siap kuai. Siap kuai ini lolohan kuai kabeh siap. Dengan tanding lah kuai. Anjing memang siap. Ojo tangi nggonmu guling. Oh siap. Sasi macam-macam jangan. Tinggal anak siap kuai. Kosak kuai, pengen kuai kabeh. Anak itu anak kuai. Jin setan kang tak utusi. Lu bapak canda kita dah dulu ah. Lengser wengi sliramu tumeke sirna. Ojo tangi nggonmu guling. Awas jomata. Aku lagi bangun wingo-wingo. Jin setan kang tak utusi. Dadyo sebarang. Wojo layu sepe. Astagfirullahaladzim, mereka budak. Ampun dak. Sarul, hujan, hudang, molor wae. Cina rek hiking. Udah yang mau, udah yang mau. Sugengnya bidadari di gunung ngasasab. Naon lah pak, segala hiking segala. Terus kolot oge, tulang merolok dah. Buru gerah udang. Si Ujang tuh sekalian udangkeun, molor wae ke sundrono. Sekalian barudak maneh sampur bisa rek arilu. Ya. Yang Si udah ya. gorengin, naon? Tuh, bapak naon tuh. Udang lah Bapak tuh ngajak naik ke gunung Nanti lagi telat tuh. Mak, aling sente. Yang, buru udang Yang, Nah, sisi teh goreng lah. Nah, terus oke. Nyaing ngimpikan ka panggih bidadari cubluk. Aing manggih banget ya kadang raminya gitu. Bila aku berasi banget kira mandi. Bapak ngajak naik ke gunung. Aing mah liburan teh ka gunung kali-kali ke Ciorek ke ka Bojong Honde ke anu sejarah Batu Tapak aman ke ka Korea mah liburan teh kadang ka gunung asuk-asukan ke kos bedul euy ayo ge asuk-asukan Lah, Aris ya Ujang ke Korea-Korea teuing lah. Kepantes jeung beungeut. Tak, beungeut sia tanggeus aya korengan. Ayolah,
mun mana orang bebenah bisa bapak sia tuh bu guru tuh nyawa meureun haokna jiga manuk can diparaban. Ujang, Sarul, buru orang gerak ingkah. Sekalian tuh bawa persiapan yang di jalan, bawa nasi timbel. Yang sorangan betul sia tekaupan, juga busung lapar. Lah timbal-timbal teuing. Satu koral makanan. Sia teu beuki, HDG atuh. Ame beas aing weuteuh tuh di tukang. Biasa ciri bapak sia kambuh. Tai celina berenges ngaguluntung jadi wetorek. Ya makat mau bener ini mah. Ayo buru mangkat. Stop lah. Kedengelah. Ayo naon, teh Sarul. Itu tuh eri tuh. Goyak serangan. Ih. Naon etanya? Hai itu tuh Pak eri, goyagan. Teuing naon tah? Pas aing nyaho eta teh eueuh, Sarul. Bawa bedul eri. Geus ayeuna urang samperkeun heula. Amun itu bener bedor eueuh, urang kabur. Amun lain bedor eueuh, urang kabur. Ah, sugan teh wani aing mah. Duraka. Ayo, galak saya kan. Wah, kita geus gila kenal cenah ieu curiga aing. Bawa ke nyaduk sia nya. Ih, aing jadi beuteung teh seueur. Ngising teh ngising. Aing dewa sugan teh bedul eueuh. Aing ngising wese. Barian zaman kene sia nyaduk di eueuh. Zaman modern. Ayo nama uang hilu. Kamana? Naik gunung jeung aing. Ieu aya plastik mah jeung nyaduk tiana itu. Ayo lah, Ayo tenang. Ayo lah, ayo lah sebenarnya itu. Ayo. Ayo lah. Pak. Tadi orang muter-muter na iya, bawa orang kasasar. Tadi orang lempang ka dieu we. Tuh, yang ngerasa tuh, orang kuyungan kebun hutan ke tadi. Asal di dieu kene. Apaan tadi sarua geus ngomong orang teh asa kasasar. Bapak mah budeg teh di mana? Nyokot di sikeun genting. Teh nyosikeun budeg teh. Tuh, Jang. Bapak sama teh di mana? Naik darah tinggi aing wae. Bisa bulan dukut weh. Ayo. Duh, aing kudu ka mandinya ieu yang jalan. Bapak, saru aing nang budak heula nya si Ilham ceurik. Bapak teh heula we, sugan we diakeun kelong, mung daekeun kelongna. Sia ka kolot teh, nyumpahan. Pegang mana sih ya? Nah si Ilham ceurik, Ciri kunaon? teuing tah. Ih, heueuh. Tengan, bapak nunggu di dieu nya. Heeh, sugan we dibawa kelong bapak. Siap batur mah kasasar sia kalah kaseserian. Mula susugan we, yang kasurupan nih. Gas lah ceurik ayo. Jadi ruk ieu mah yong, bawa. Jang bawa jang. Bawa. Taruh lu jah teman aing tadi keur ngisi manusia ditakeun. Sama. Pak,
Pak, itu tuh si Ilham pingsan. Ah, sia. Bunuh tulungan. Barian cek aing kalau naik nyaduk mah di luhur. Aing boga plastik tuh segede karung. Susah siarik modal barakali nama. Bisa cari cing angkat. Tuh, dari PI mah. Burak pangot. Itu dari PI mah tuh bawa tuh. Kebenar Bawa nih PI mah. mah. Punten. Aduh, iya jelema tuh ngiringnya. Aisyah Sarul, sih bener mau kita lihat tah. Gulerpin. Ham, udah. Ya, hanya dukun segala pingsan. Anjing lu buka 5 plastik ya, saya nyaduk sabarawe oge. Aing buka 5 plastik ya. Ham, udah ge. Aing kumaha cara ngudang sia. Coba udah itu kan sia. Sugan we udah. Diopan bau ngadang buat deui. Tuh. Pak, aing mau uang sarele. Terus kapan dulu ya. Bisa lu penting teh. Kapan kowe. Ah, siram deui. Jangan baturan siram gurunya. Masih sare orang udah sare. Rugi. Itu udah. Sana udah googling na eta. Dah. Ayo pok. Pona apa sih? Ayo. Aon. Polok. Po. Andi. Pocong. Itu bapak udah kan? Udah tuh bapak. Pak, udah pak. Buruk pak, udah pak. Naon sih? Ayo pocong pak. Dah, sieun ka pocong sia. Ayo ketemu lo. Mulai pocong iya. Nah sih. Aduh, mana? Siap budak tungguan aing. Aduh, Sarul, kumaha ieu? Bapak tadi teori doang nang tangi pocong teh. Teu serius ieu. Barian bapak sebelah gunung nantang segala. Si Ujang kamar si Ujang. Si Ujang kamar di aing malah. Loh, aing anak aing teh jijina. Bobo dibawa. Sampai diangkutnya aku. Oh iya. Bapak nangkap setan ini. Aduh, kumaha ieu? Aduh, gara-gara bapak aing segala nang tangan. Geus nyamberangan. Kemana anu bapak aing si Sarul? Bodoh lah, si Sarul marik dihakan ge. Aduh, ya Allah, kumaha ieu teh ya Allah. Aduh, rasa semirin gini ya. Aduh, naon ya? Cong, ampura cong. Aing mah tenang tangan sia ieu. Bapak aing tuh tenang tangan sia mah. Cong, si Sarul gitu akan mah anu goreng pas banget sia. Ari si Ujang itu di mana? Karena Aing cari geuna itu. sini nih bapak tuh. Itu kan bapak jeung sia meureun. Bapak leungit sih teh. Mana? Heeh. Bobo dibawanya. Wih, ini udah mati lah. Tas kuy.
Aduh, Woi, leseuh. Barina atuh bapak so wawanian nang tangan sagala lah. Pan bapak mah teh maksud kadinya, Rul. Ujang ti mana deui bapak neangan? Ih, sia mah. tuh. Ujang edit teang ku pocong. Sarul, nya pocong sieun ka sia. Pan pocong teh sarua jeung banget sia. Tangkurak sia malah ngaledek kakak teh. Terus pak, Naon, Rul? jang bican jang. Jadi na kumaha bapak? Bapak ge bingung ieu kumaha ye. Si Ilham ditinggalkeun sia di ditu. Ih, Berarti kudu ulang sampeurkeun deui nya. heueuh ieu mah kudu ieu sampai deui. Jang, selain boga kelebihan. Iya naon? Indiho lain. Indigo. Lah sarua beda ngaran doang lah. Geus aya pada saya wae. Aya mah pikiran tuh si Ilham kumaha di mangker. Sanwani. Sarul tah banget napan goreng ke jari-jari. Tangkurak sia makin ka ai. Pan sieun boga kelebihan indiho teh. Indigo deui. Indigo. Boga Gas. ceuli teu. Kenapa? Coba ku ujang terawang imah angker. Di Terawang arek make naon Sarul? Arek make coet, make baskom, apa make GPS? Ge karedok lah besok beuh. Sekalian sangguan ku sanaria lah ka aparat saya di dieu. Pikiran mata baturan sia si Ilham kumaha, Bro? Lah orang Terawang. Tempat ieu teh keur ieu mah aya pembunuhan. Bapak-bapak keur ieu di dieu pernah dibunuh. Masih kok ge soalna. Sia kali jalan roget ke dan genting kieu. Sakalian gitu joget mah di diskotik. Emang nyawa bapak diskotik tempat naon? Eta gening tempat jelema baralanja teh ya. Eta mah Indomaret pak. Indomaret goreng. Yang jualan we ah. Geus ena mah Terawang deui jang bener kumaha eta teh keadaan teh. Opan tadi endos bapak. Terus kumaha hasilna? Urut pembunuhan eta teh cenah. Ih, sieun bapak ih. Bapak, ujang. Geus teu geunah ya Allah ka merinding wae ya. Bulu kae laki geus ngarangtung teh. Jang. Cong hampura cong. Lain aing nu nangtang. Bapak dewek nu nangtang sia teh. Tah engkau arek bawa si ujang mah. Sarul kata tong. Bunga takon. Kosia sarul. Cong, geus manian ge enam urang damai. Cong hampurannya dosa badag, dosa leutiknya ieu mah. Lain maksudna naon ieu mah nya? Kabur. Wah. Sia teh sarua aing sarua sieun tong naik baju wae. Ih, Sia ge ujang saruana, baju aing meler we tatarik. Sia ge. Udah cong. tong gandeng. Masih si pocong deui. Suga ini masih pocong akan modal. Kan keur mandi. Masuk yuk, iseng silam kena naon. Udah nggak si Ilham, Bro? Jam udah kenyang sih. Yang mau pingsan di meneng okos ngomong darham. Lupa. Cong, siapa yang naon? Apa yang bakakak? Apa yang kopi pahit? Yang naon? Buru sebutkan. Aing mah geus paeh hayang nanaon ieu anu dipikah hayang ku aingan hiji aroma ti kotok karesep aing ti bubudak. Selain hang ti kotok, apa hang naon gitu? Ki mbah atau naon tanya ngaranna mah? Hang jasad aki yang dikuburkeun. Jasad aing hayang dikuburkeun, hayang disampurnakeun. Jasad aing aya di kamar sabelah, tapi lain di tetangga sabelah. Da tetangga sabelah mah eta mah pacar 5 langkah atau selimut tetangga.
Coba tuh antarkan orang ke tempat pembunuhan TPU. Hayu ulang ke kamar aing ngaranna Telkomsel hayu. Tah ieu kamar aing nomor 085 genap rakyat 62. Uang cek coba. Iya lain ki. Kamar sakit. Gua. Kalau nyapa pocong. Asbuji. Oh iya. Saki-aki nu gentayangan teh. Pantesan gentayangan. Kacau imah. Dua beda kasih ujang imah jeung bapak aing. Ampun udah. Jah. Bapak si izin silam kuna sarare. Insan lain. Udangkeun. Itu jasana geus kapang itu saro. Di kamar sebelah. Mana pocong tadi? Pocong mana? Tenang. Itu jasadna na itu. Jadi baheulana teh pembunuhan ieu teh. Ting masalah naon mah. Kumaha lamun urang kuburkeun babarengan uang urus. Oke. Abeh teh budak-budak urang. Oke. Ayo uang bawa jasadna ka Pak RT. Ayo, siap urang kuburkeun. Tuh jasadna yang Pak Ham tuh jasadna. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh, buruk ya. Bubak. Terus nama uang uruskeun ka Pak RT. Uang meta beas bulog ajang pudiah ka Pak RT. Angkat. Aing bagian etana suku. Alhamdulillahnya ayeuna mah jasad nu ngabayang-bayang urang geus kurang dibereskeun, dikuburkeun. Alhamdulillahnya ayeuna mah jalan geus lurus, geus kanyahoan. Ham, Ujang, Bapak, misteri rumah angker jeung pocong lolo geus terpecahkan. Ketuk 3 kali, tuk. Alhamdulillah. Geus pokona mah geus bareres kabeh dikuburkeun geus. Pandian geus diuruskeun kabeh. Tong poho. Keluarga Patorek. Sirit ari sia saha? Aing teh pan ieu motoran sia. Asupkeun ka kakak. Jadi asup bapak. Heeh, kitulah halus. JS TV kreatif anak Indonesia.